mata lamun ku ari dihina tah ku jawara-jawara sacablakna ngahina ahli Allah memual gimbir setik-etik acan teu kudu dilawan ku perep teu kudu diciduhan ku kiai Allah nu bakal ngutuk ka eta jelema tungguan tinggal sababaraha waktu bae poe bulan tahun deukeun mun teu ringsak hujan ji itulah sama tiba lagi tiok ngalawan wali-wali Allah mah nyanana nu raringsak ngeringsak pokokna mah tilok dilawan antepkeun bae emang kunaon kitu ge teu kuat nya nama loba senjatana dilawan cicing bae ngadoa ulah suan kiai teu meunang ngadoa lantaran ngadoa batal ka kiaianana kakarak diciduhan kakarak diomong kakarak dihina nya geus ngadoa Gusti perih-perih teuing cak Allah can sakumaha sia masa kitu mah atuh diciduhan ge ti imahna teu datang-datang acan ka pipi sia diomongkeun ge sia teu ngadenge sia mangan bedah kabar doang ti batur tapi sia geus ngadoa batal jadi wali aing ulah geus bae aya nu ngabejaan ka urang bahwa si anu ngomong-ngomongkeun kitu ka kiai teh anu seri bae urang oh kitu nya geus bae sungut-sungut nyana digerakkeun atuh digerakkeun ku Allah urang nang Allah atuh kumaha nyana bae geus antepkeun lulus cek Allah sia lulus ya sia lulus ya lulus mal kebal ge diusir sia ya lulus ji atuh mantap ka Allah ka Allah bae ulah mun tayang ka jelema akarak mantap encan dikukumahakeun diciduhan ge di imahna tih aing mah neuleuh kiai eta keul jasa greget jasa gila aing mah jauh imahna nyiduhan ka kiai teu datang-datang acan antepkeun ajunya nana ngomong segala anu antapkeun aya Allah ieu aya Allah mun tayang maka Allah ngan ulah ka ngadoa canna naon encana naon mun ngadoa batal sedengkeun lamun ngadoa mah diijabah atuh wali mah pan sakieu bae Gusti coba bae teu mah dibere stroke saeutik bae stroke ulah antepkeun bae mah lamun ngadoana Gusti eta jelema nu ngahina ka abdi ai abdina mah dihina teu masalah tapi agama syariat dihina ku manehanana abdi teh pan dibere ilmu ku Gusti titah ngembangkeun syariat ai abdina mah mangga teh teuing sapira abdi tapi agama Gusti nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti atuh abdi mah sakieu bae mudah-mudahan bae eta nu jadi musuh teh ku Gusti dibalikeun sing jadi pelopor tah eta kakara kiai ieu mah lain budak di masih tukang teluh di mana sih? Non aing hayang neluh si eta tah. Berget jasa aing mah. Jadi tokon tungtung nama kiai neluh pan eta. Aya nu nganasehatan nya kiai si neluh. Ya, tuh kiai ge jelema. Emang kiai embe. Wah. Kita akur kiai. Kiai teh akur ieu. Itu sarua teh pokos gitu. Ulah kitu deleukeun Kangjeng Nabi dicaci dimaki sugan ngalawan teh. Diciduhan sugan ngalawan atuh henteu keur sujud ditendenan kokotor onta sugan Kangjeng Nabi atuh henteu cek Kangjeng Nabi ge sapira awak atuh engke ge jadi kubur ieu asal awak ngahina ka agama bae ge lamun ngahina ka agama ka karak ieu mah instruksi ti Gusti Allah satungtung can ka agama mah mangga teh teuing awak mah sapira awak Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Allahu a'lamu bimuradihi walau nazalna lamun nurunkeun isun agung alaika ing atase sira Muhammad kitaban ing kitab maktuban tegese kang den tulis pikir tosin ing dalam kertas
rokin kang tipis kamaktarahu kaya oleh nyuprihi ahli Mekah kabeh. Fala masu maka pada ngagepok di ahli Mekah kabehu ing kitab biaidihim kalawan pirang-pirang tangane ahli Mekah kabeh ablagu min ayanuhu tawiyala masuhu iku kang leuwih banget tinimbang saking lapad ayanu li annahu anfal saking lasatune lapad lamasuhu iku kang leuwih nganapikeun kadoe mangmang. Laqala alladzina kafaru maka yakti ngucap sapa wong akeh kang pada kalupur alladzina kabeh ngucap-ngucap ing lapad in orana nama tegese orana hadza apa ikila iki kitab illa sihrun mubin angin iku sihir kang nyata. Tanutan kena arah ngewu-ngewu inadan lan kena arah angas. Wa qalu laula unzila alaihi malakun walau anzalna malakan lakudiyal amru thumma la Allahu bimmaradi wa qalu lan ngucap ya ahli Mekah kabeh laula lamun oranana ay hala tegesiana tah ora unzila dan turun ke alaihi ngatasi Muhammad ala Muhammadin tegesi ngatasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malakun apa malaikat bisi sadiku kang ngabenerkeun ya malaku ing Muhammad. Walau anzalna lan lamun nurunkeun isun agung malakan ing malaikat kama qatarahu kaya oleh nyupi ahli Mekah kabeh falam yu'minu maka orang ngarimankeun ya ahli Mekah kabeh laqudiyal amru maka yakti den hukum ya apa perkara bilakihim kalawan dan rusak ahli Mekah. Summa yunzarun kari-kari orang dan ta'akan ya ahli Mekah kabeh yumaluna tegesa dan seriantakan ya ahli Mekah kabeh taubatin kada taubat maghfiratin atau den ampura ka'adatillahi kaya adat Allah fiman qablahum dalam mongkang tetap dalam sadurunge ahli Mekah min ihlakihim saking dan rusak ya man kabeh inda wujudi moko tarihim dalam nalikane anane panyuprihe ya man kabeh idalam yuminu tatkala orang imankeun ya man qablahum kabeh. Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walalabasna alaihim ma yalbisun. Wallahu a'lamu bimmaradi walau ja'alnahu lan lamun anda diakeun isun agung hu ing kitab munazzala ilaihim tegasekan dan turunkeun apa ilaihim maring ahli Makkah malakan ing malaikat laja'alnahu maka yakti anda diakeun isun agung hu ing malak ail malak tegese malaikat rajulan ing lanang ala suratihi tegese ing atas rupane rajul liatamakkanu min nuriyati darapan yen takongang ya limaka kabeh saking ningali ing malak idza quwata lil bashar la ruyatil malak karena ora kuat iku maujud kade manusia ing atas ningali malaikat. Walau anzalnahu lan lamun nurunkeun isun agung ing malak wa ja'alna lan ndadakeun isun agung ing malak rajulan ing lanang lalabas tamakati nyarupakeun isun agung sabana tegese nyarupakeun isun agung alaihim ing atas nyalirukeun isun agung ing atas ahli Mekah mayal bisuna ing barang kang saliru ahli Mekah kabalaan pusing ing atas pirang-pirang awak ahli Mekah biaya qulu kalawan yang tangucap ya ahli Makkah kabeh mahadza ing lapan mahadza illa basyarum mitlukum maranana apa ikilah iki malak angin ku manusia kang umpamane sira kabeh. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum
fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Allah alam bimuradi wallahu alam bimuradi. Walaqad istuhziya demi yakti teman-teman den guguyon kenapa birusulin kalawan pirang-pirang utusan min qablika kang tetap saking sadurunge sira Muhammad bihi tasliyatun ikut tetap ing dalam ayat. Walaqad istuhziya utawi ngabeberah lin nabi kadue kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa maka tumurun nazalat tegese monggon biladzina kalawan wong akeh sakhiru pangbadang aguguyon leladzina kabe minhum saking aladzina opo maka nubarang kang anaya ladzina kabe kalawan maiku ngaguguyon kan ya ladzina kabe wahwa lan utawi ya al azabu iku siksa fakaza yahiku bimastahza bika wakaza fakaza maka halika yaiki laiki hako yahiku menggon ya azab kalawan wong kang ngaguguyon yakman bika kalawan sira Muhammad bika kalawan sira Muhammad. Kanjeng Nabi begitu diutus menjadi Rasul Allah umur 40 tahun diberilah mukjizat ku Gusti Allah bentukna Al-Quranul. Dakwahlah kanjeng Nabi lalaunan door to door, lalaunan ti imah ka imah, lalaunan mun kapanggih jeung jelema ngajak kanjeng. Gitulah dakwah kanjeng diawali kulalaunan heula. Kebelah dieuna cek Gusti Allah fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Muhammad sampaikan apapun yang terjadi, marah tinggal marah, kehel tinggal kehel, bendu tinggal bendu, sampaikan. Kanjeng Nabi langsung nyampaikan dakwahna, tabligur risalah, nauhidkeun ka Gusti Allah, nganyatakeun bahwa dirina diangkat sebagai rasul. Teu pamrih kanjeng Nabi, beurang jeung peuting terus dakwah kanjeng Nabi. Bersiko tinggi di Mekah teh lantaran budayawan lu luar biasa di Mekah. Karakter orang Mekah teh garalak jeung garanas. Palalinter bahasana, kakayaanana luar biasa, bangsawan anu kudu dihadapi ku kanjeng Nabi dengan modal mukjizat bentukna Al-Quranul. Ngajakan terus kanjeng Nabi, mulai anu narurut ka kanjeng Nabi, nu ngadengikeun ka kanjeng Nabi teh ti kalangan handap, di kalangan bawah, di kalangan petani kecil, di kalangan tukang angon, di kalangan kaki lima, di kalangan jelema nu teu boga pagawean. Ilah nu mulai narima kana ajaran kanjeng Nabi, kana dakwah kanjeng Nabi. Tah, eta teh justru jadi pelecehan ku orang-orang bangsawan, orang-orang hartawan, ku orang-orang bangsa intelektual na tinggi. Nah ieu teh jadi cemoohan. Muhammad pangikut sia teh jelema nu marariskin, nu nuturkeun ka anjeun teh jelema nu hina. Lamun ngages ya utusan Allah pasti jelema langsung anu harerebat sarugi, bangsa nu jelema berpikir tinggi nu nuturkeun ka anjeun. Ternyata nu milu teh jelema kalangan bawah. Ulah loba omong sia mad. Mulai kos gitu kanjeng Nabi teh, ya Allah, iya terus baik, udah nges kanjeng Nabi dakwah deui. Saudara-saudara sekalian, jangan salah supermi. Aduh, dakwah teh kos gitulah.
lantaran Kangjeng Nabi terus bae dakwah garyangeun pan jelema bangsawan teh garyangeun pan jelema hartawan teh garyangeun pan jelema-jelema nu boga pangkat aya eta Muhammad teureun-eureun ngajakan bae emang nyana boga naon sih tanyakan coba tanyakan ka ditu nu dek nanya kabeh ge jaya hate leutikna mah sieun kabeh ge jol aya moy paman Abu Jahal cek Abu Jahal cek eta lo aing Muhammad ngajakan bae ngimankeun ka pangeran teu kadeuleu pangeran ge majar teh nu nyieun langit jeung nyieun bumi coba bejakeun nyana kekuatan nyana boga naon eta ti Gusti Allah ti pangeran sok haju ngaku-ngaku jadi rasul tanyakeun bejakeun kita ku aing kitu atuh aya mandat tim bapa mah dae pulang atuh aya Abu Jahal pohara jasa nu diutus supaya nanya ku Abu Jahal hiji Nadhr bin Harith dua Abdullah bin Abi Umayyah tilu Naufal bin Khuwailid coba nanya ka ditu si Abu Jahal aing di dieu nungguan moal ka mamana aing bari ngopi tanya ka ditu mad aya naon cek anjeun emang anjeun ngaran Abu Jahal eta ngutus kami maksudna cenah sia ulah sok sacablakna sungut aing ngajak teh dia tuh sungut kul masa pikieun mah bae sakeun lain kitu ieu ngajakan bertauhid ka Allah ngajakan iman ka Allah ngajakan iman ka anjeun bahwa anjeun teh utusan Allah boga kakuatan naon sih bejakeun ka emang kula boga Al-Qur'an gitu nu Al-Qur'an eta ciptaan Allah Al-Qur'an eta adalah kalamullah anu nganyatakeun di jero Al-Qur'an adalah Allah teh khalaqas samawati wal ard nu kamari geus dijelaskeun di mimitina bahwa Gusti Allah teh anu ngadamel langit ngadamel bumi katut eusina bejakeun ka mangga ditu bejakeun bahwa Allah teh allazi khalaqas samawati wal ard وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون bejakeun eta sia bahasa kitu menang di mana sih aing ka karek ngadaeng cerita bahasa kos kitu tah jadi penggede urang asana teh bahasa kos kitu teh ti budayawan urang mah teh sareng sih mah nang ti Allah lah susuk bibisaan ciptaan sia meureun man pan aing maca Kangjeng Nabi kula mah maca tilok nulis tilok bisa kos kitu langsung ti Allah nu turun malaikat Jibril eta teh ti Allah bejakeun tadi tu itu Al-Qur'an ieu mujizat ti Gusti Allah ulah sambarangan guys desa kitu doang aing nanya kalian kayak laporan heula ka mbah aing laporan kumaha cek Abu Jahal Nadhr waduh ulah waduh sia sojo maluh kitu bahasana ngeunaheun indah jasa eueuh tiba heula ge ja anu kos kitu teh eueuh kadengena asana ngeunaheun kana ceto sia mah kakarak diutus sakitu bae hajum luka ditu sia dipecat sia ku aing kakarak ku aing diutus sakitu coba cak Abu Jahal coba aing ngadeengkeun kos kumaha sih coba ye nu kadenge ku kula mah kieu alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون
wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Abu Jahal nundutan cak lador hi bapak moyang urang nundutan ngorejat teh terus kemana terus emang geus anggeus geus jeung geuna cak Abu Jahal teh. Tapi sia ulah ararima delana cek heula tuh. Tapi bener oge cek Abu Jahal ditilik-tilik we teh bahasa sahanya atuh pugu bahasa pangeran teh cek Haris teh. Aiku orang didengikeun mah memang bener ieu tapi ulah gandeng-gandengnya ulah nembus ya ulah nembus hate aing sebenarnya ieu cek eta teh lain deui teh ngadenge bahasa-bahasa kos ditu teh mah lain bahasa manusia atuh cek nopal teh urang iman mah yes ya bang iman sagala anu teh kamanakeun beungeut aing pan aing teh kokolot lembur nya kudu milu ke budak kamari sok sambarangan des dengekeun heulana Kangjeng Nabi mah tu dakwah deui bae dulur-dulur kabehan sing hade ulah salah mangeranan ulah ka Uza ulah ka Lata ulah ka Manat sanajan eta pangeran-pangeran anu disembah ku karuhun urang ku nenek moyang urang salah pangeran ma alladzi khalaqas samawati wal ard anu ngadamel langit 7 lapis bumi 7 lapis wa ja'ala zulumati wan nur summallazi terus dibejakeun ku Kangjeng Nabi mulai jelema kalangan menengah ara rasul tu teu eureun-eureun Kangjeng Nabi teh dakwah beuki puyang we Abu Jahal garieun ing ngadengena ge yes coba nador coba gitu Abdullah bin Abi Umayyah Nobal kadia coba bedakeun eta ka Muhammad gitu lamun nya bahwa anjeunna eta si Muhammad eta diutus jadi rasul kemudian nyana dibere mukjizat Al-Qur'an bejakeun gitu kanyana ka hayang mah ditonton gitu turunna ditonton lamun hendak turun deui ayat bejaan urang kabehan urang leuleuh bahkan diiring ku malaikat ulah loban-loban opatan bejakeun gitu kamu bejakeun lan nu'mina laka hatta ta'tiyana bi kitabin min indillahi ta'ala wa ma'ahu arba'atun minal malaikati yashhaduna annahu min indillahi ta'ala wa annaka rasul kami kabehan gitu ahli-ahli Mekah bangsawan Mekah manusia intelek cak urang Cisoka mah intelek salah ngomong nah moal iman gitu ke anjeun Muhammad bedakeun sehingga anjeun teh didatangan ku kita bener-bener min inilah ti Gusti Allah kadeuleu ku urang kabehan wa ma hu arbatun minal malaikati diiring ku 4 malaikat yasaduna anu nyana nganyatakeun bahwa annahu min indillah ya kitu ieu kitab teh ti Gusti Allah nyana nyaksian ngomong kadenge ku urang wa annaka rasuluh yen anjeun teh rasul Allah lamun bisa kitu kakarak aing iman gitu tepan pamenta pohara jasa eta kahiji nomor kedua bejakeun ka Muhammad bahwa coba sekali-sekali utusan teh ulah manusia bejakeun ka Allah gitu antak naon ngutus rasul teh malaikat jelema dari jelema deui mah aing mah kos kitu keneh komo kos Muhammad bajelema leutik coba gitu minta malaikat bae nu jadi rasul atau malaikat turun nganyatakeun bahwa nyana jadi rasul kitu bae sih mantap naon hese-hese ulah sok haju nyinggung ka urang kabehan segala Manat Uzapan eta mah pangeran dijieunna ge pan tina emas tina batu
engke mun pangeran maraheun kumaha. Ya kan Muhammad wala sok sambarangan ngomong. Hiji coba kitab turunkeun iringkeun ku malaikat bejakeun bahwa ieu Quran teh abdi Allah jeung anjeunna bahwa anjeunna Rasul Allah. Kahiji mereka duana bejakeun gitu. Anu bagus mah mantak naon gitu turun be malaikat nyaritakeun bahwa nyana diutus ku Gusti Allah atawa nyana nganyatakeun bahwa anjeun sebagai utusan Allah. Jong kitu. Bejak turunlah ayat ieu. Sasakalana kos kitu. Asbab nuzul. Barang mantas dipentak ku penggede Mekah, malaikat Jibril turun ka Kangjeng Nabi mawa ayat. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamassuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Walau nazzalna lamun kami nu agung cek Gusti Allah nurunkeun alaika ka anjeun Muhammad kitaban ay maktuban tegas mah buku anu aya tulisanana bentuk Al-Qur'an pikir tosin dina kertas anu lembut anu ipis sakumaha pamenta ahli-ahli Mekah kemudian kunyana dicarekel diusap-usap andai kata kahayang nyana dilaksanakeun turun ti langit aya kadele dicekel kumanehanana kuleungeuna eta teh tetep bae moal iman kajen kukumaha ge lakola niscaya jelema-jelema anu kalalapir mah ngomongna ge moal iman ieu ka anjeun pasti ngomong teh in hadza illa sihrun mubin nyana sakitu deuleu ti luhur langit turun ka handap ditampah dicekel dibuka ku jana dengan kertas anu ipis anu indah dengan bahasa anu indah tetep bae nyana ngomongna teu aya deui mah kitab kecuali sihir Muhammad ieu mah kos kitu bae jelema teu iman mah boro-boro keur salah keur benerna ge jelema teu sepatu kitu bae ulah oyak Muhammad ulah goyang Muhammad ulah gimbir Muhammad sanajan nyana imbul penghinaan tetep anjeun teruskeun dakwah pamenta tinggal pamenta ulah dikukumahakeun sebab andai kata dibuktikan kahayang nyana Quran turun di langit diiring ku malaikat dicekel ku nyana dibuka ku nyana niscaya nyana moal iman ka anjeun lantaran hatena geus ditutup ku Gusti Allah pasti ngomongna in hadza illa sihrun kahiji nomor kaduana pamenta Abu Jahal jeung berikut para penggede-penggede Mekah teh hayang diturunkeun malaikat. Coba atuh sekali-sekali utusan teh malaikat atawa diutus malaikat jangan nyatakeun bahwa Muhammad teh sebagai Rasul Allah. Coba turun deui malaikat Jibril mawa ayat. Wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun. Allah alam bimuradi wa qalu cik ahli Mekah laula hala laula di dia teh ngaranna laula tahdid lantaran laula teh cek ahli nahum aya dua aya laula imtinaiyah laula tahdidiyah lamun laula asubna ka jumlah ismiyah eta laula teh laula imtinaiyah lamun laula asubna ka jumlah piliyah asubna ka jumlah piliyah mah disebutna laula tahdidiyah istindak alfiyah dijelaskeun wa bihimat tahdidum mizwahala ala wa aulian hal fi'la nu mantak di dieu ge asupna kana fiil berarti tahdid ieu teh maksudna mah ngagegereh men ta ahli Mekah teh hayang teuing atuh diturunkeun ka Muhammad teh malaikat yusadiquhu nu ngabenerkeun malaikat ka Muhammad coba bejakeun ka Muhammad malaikat teh turun atuh aju ngomong ka urang saya malaikat diutus oleh Allah untuk menyatakan bahwa manusia yang bernama Muhammad itu adalah utusan Allah. Aja leng kaluhur deui urang ge iman ai kos kitu mah
atuh padi tepuguh teu kaharu sapira anak si Abdullah, sapira anak si Aminah budak kamari yatim ngaku rasul aju eueuh nu ngabejaan malaikat bahwa nyana rasul deuk kumaha percayaan urang atuh. Penghinaan anu luar biasa kakang di mata lamun kuari dihina tah ku jawara-jawara sacablakna ngahina ahli Allah memual gimbir setik-etik acan teu kudu dilawan ku perep teu kudu diciduhan ku kiai Allah nu bakal ngutuk ka eta jelema tungguan tinggal sababaraha waktu bae poe bulan tahun deukeun mun teu ringsak hujan ji itulah sangat tiba lagi tiok ngalawan wali-wali Allah mah nyanana nu raringsak neringsak pokokna mah tilok dilawan antepkeun bae emang kunaon kitu ge teu kuat nya nama loba senjatana dilawan cicing bae ngadoa ulah cuan kiai teu meunang ngadoa lantaran ngadoa batal ka kiaianana kakarak diciduhan, kakarak diomong, kakarak dihina, nyana geus kadoa Gusti perih-perih teuing. Cak Allah can sakumaha sia masa kitu ngatuh. Diciduhan ge ti imahna teu datang-datang acan ka pipi sia. Diomongkeun ge sia teu ngadenge sia mangan bedah ke kabar doang ti batur. Tapi sia geus kadoa, batal jadi wali aing. Ulah. Geus bae aya nu ngabejaan ka urang bahwa si anu ngomong-ngomongkeun kitu ka kiai teh anu seri bae urang. Oh, kitu nya. Geus bae. Sungut-sungut nyana digerakkan atau digerakkan ku Allah urang nang Allah atuh kumaha nyana bae geus antepkeun lulus cek Allah sia lulus ya lulus mal kebal ge diusir sia ya lulus ji atuh mantap ka Allah bae ulah mun tayang ka jelema kakarak mantap encan dikukumahakeun diciduhan ge di imana tih aing mah neuleuh kiai eta keul jasa greget jasa gila aing mah jauh imahna nyiduhan ka kiai teu datang-datang acan antepkeun ajunya nana ngomong segala anu antepkeun aya Allah ieu aya Allah mun tayang maka Allah ngan ulah ka ngadoa canna naon encanna naon mun ngadoa batal sedengkeun lamun ngadoa mah diijabah atuh wali mah pan cak ieu bae Gusti coba bae teu mah dibere stroke saeutik bae stroke ulah antepkeun bae malah ngadoana Gusti eta jelema nu ngahina ka abdi ai abdina mah dihina teu masalah tapi agama syariat dihina ku manehanana abdi teh pan dibere ilmu ku Gusti titah ngembangkeun syariat ai abdina mah mangga teh teuing sapira abdi tapi agama Gusti nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti atuh abdi mah sakieu bae mudah-mudahan bae eta nu jadi musuh teh aku Gusti dibalikeun sing jadi pelopor tah eta kakarak kiai ieu mah lain budak di masih tukang teluh di mana sih naon aing hayang neluh si eta tah jasa jadi tokon tungtung nama kiai neluh pan eta aya nu nganasehatan mah kiai si neluh ya tuh kiai ge jelema emang kiai embe wah kita akur kiai kiai teh akur ieu itu sarua lah tolokos gitu ulah kitu deleukeun Kangjeng Nabi dicaci dimaki sugan ngalawan teh diciduhan sugan ngalawan atuh henteu keur sujud ditendenan kokotor onta sugan Kangjeng Nabi atuh henteu cek Kangjeng Nabi ge sapira awak atuh engke ge jadi kubur ieu asal awak ngahina ka agama bae ge lamun ngahina ka agama kakarak ieu mah instruksi ti Gusti Allah satungtung can ka agama mah mangga teh teuing awak mak sapira awak tuh urang teu katurutan teh Kangjeng Nabi masyaallah iya laula unzila alaih ay halla kahayang mah budak turun malaikat yusaddiquhu ngabenerkeun ka Muhammad bahwa Muhammad teh rasul tah kahayang mah aing mah kos kitu kunaon nyana ngaku-ngaku jadi rasul tapi teu pernah aya malaikat nu nganyatakeun bahwa Muhammad teh rasul Allah belu aing bahasa belu teh mana tah belu Nembantek cek Gusti Allah ye Muhammad walau anzalna malakan lamun teh mah kaula nurunkeun malaikat ka maktarahu sakumaha kahayang maranehanana nganyatakeun malaikat teh bahwa anjeun teh rasul kaula tetep bae
baik datang tinggal datang malaikat di mana baik malam yuk minunya namual iman ja emang keheul jeung geuleuh ka anjeun teh malaikat diturunkeun sakumaha pamenta manehanana jeung malaikat nganyatakeun bahwa anjeun teh sebagai utusan Allah utusan kaula tetepnya nama moal iman bae ahli Mekah mah lantaran nu ngajadikeun teu iman teh tilu perkara cek Gusti Allah ka ahli-ahli Mekah teh ka para ponggawa-ponggawa Abu Jahal termasuk Abu Jahal napis hiji dunia anu mah jadi ngajadikeun takabur ka dirina nomor kedua kapangkatan nomor katiluna ieu kemuliaan tilu nu ngahalangan ka manehanana teh maknya aing sugih maknya aing beunghar kudu iman ka Muhammad sedangkeun Muhammad mapan mawa syariat engke ieu teu meunang itu teu meunang sedangkeun dunia mapan kudu nikmati kalazatan jeung kangeunahanana engke lamun aing iman ka Muhammad meureun mabok teu meunang meureun zinah teu meunang meureun judi teu meunang ta aing teh beusi dilarang kos kitu sedangkeun dunia teh kapan luar biasa nikmatna cak jelema lain ahli Allah hiji nomor kedua nu ngahalangan iman ka Kangjeng Nabi teh adalah kapangkatan maknya pan aing mah gubernur pan aing mah bupati pan aing mah camat pan aing mah lurah pan aing mah RT ini RT baheula lain nu kuari lain ini mah kerja di Mekah pan aing mah RT pan aing mah RW pan aing mah RK jaro jore jasa teh jaro pan aing mah camat pan aing mah bupati pan aing mah sekda pan aing mah DPR pan aing mah gubernur pan aing mah menteri pan aing mah presiden manya kudu iman ka Muhammad rakyat jelata kahalangan tah ku jabatanna teu hayang aing kudu iman ka jelema anu teu boga jabatan mun endeg ge mun endeg malaikat turun nganyatakeun tah Muhammad eta teh jadi rasul Allah aing teu bake heula ngahalangan nomor katiluna jelema nu disanjung-sanjung jeung dipuja-puja dihormati di kalangan Mekah teh lantaran boga turunan lantaran boga kitu harisma ta ieu teh jelema anu mulya boga harisma sangat harismatik tah eta teh embungeun iman ka Kangjeng Nabi kahalangan ku kamuliaanna lantaran mun iman besi engke teu disanjung-sanjung teu dipuja-puja etalah nu ngahalangan iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jah horeng datang ka kuari eta kos kitu hiji dunia coba deuleu nu loba duniana kakarak naik boga Innova bae ge geus lain deui tingkahna kamari mah keur boga Avanza tulak cangkengna ge masih dicangkeng keneh barang boga Innova mah geus rada kaluhur ka susu barang ganti kuari mobil nangis karena CRP ditak-tak tulang cangkeng barang ganti deh karena Fortuner diceli barang boga baby band manggus kikiuan hese jang tulak cangkeng harta dele di lembur orang anu ngadadak sugi kemudian anu tadi nama jarayat biasa barang diangkat jadi lurah dele keadigunganana dele kata kaburanana barang diangkat jadi camat geus embung hiji jeung rakyat barang diangkat jadi Kapolres geus teu hayang barang diangkat jadi bupati geus embungeun babarengan takabur berarti geus teu ngadenge kana nasehat barang diangkat jadi gubernur komo jadi presiden mah berarti jabatan eta ngahalangan kana iman kabelah dieuna jelema nu dihormati jelema anu disesepuhkeun jelema anu dijadikan kepala suku jelema anu disepuhkeun dikolotkeun dirinya dihormati sagala jadi pertanyaan ka manehanana tah eta ngahalangan deui embung aing kudu iman ka Muhammad mah ana aing mulya manya nu mulya kudu iman ka nu hina datang ka kuari kitu bae mantap ke Masya Allah jasa komo di urang wayu lele pejabat tete ari sinin ka rakyat baheula mah disindiran teh rada berubah ngagibeg bae mah kuari mah disindiran mah geus teu ngagibeg acan dicarekan ge geus teu ngagibeg kuari mah geus ulah cacampuran mantap ke kiai mah geus ngade ulah ngahiji jeung pamarentah lain kudu jadi musuh satungtungnya nacan bener urang bager bae ngan ulah haju nuturkeun nyana komo nu koneng naon karta nu koneng naon nu koneng cenah de
asal kiai asup ka Golkar wassalam intaha wis tutug apa kakiaianana beres geus pokona atawa kiai anu menta proposal anggeus atuh kumaha cenah ngabangun menta ka Allah. Emang haram ulah nyaritakeun haram jeung halalna panjang nyaritakeun nu enggeus-enggeus di mana dibere proposal sumbangan beak kabeh. Masyarakat embung ngaji, santri embung ngaji. Emang haram ulah nyarita haram jeung halalna asal geus disumbang bae wallahu a'lam ruhani naik teu hayangeun ngaji, ilmu tinggal ilmu. Kenyataan bae mah kenyataan. Garut sa Garut, Bandung sa Bandung, Tangerang mah alhamdulillah eueuh, nu kaliwat araya kabeh. Dideuleuh ku mata urang asal disumbang ku pemerintah wallahu a'lam embungeun ngaji ka kiai geus ulah nyaritakeun haram jeung halal teh mah los bahas ka ditu haram jeung halal mah pagede-gede dalil loba nu ngahujah ja Imam Ghazali ge ngameunangkeun leg-leg ku sia Ihya cek nya mah aing teu maca meureun Ihya jauh ngameunangkeun cenah Imam Ghazali ge disumbang ku pemerintah malah terei ku sia malah mah tapi deleukeun ku sia nu enggeus bae teu kudu dicaritakeun ngaran-ngaranna Pandeglang saha kiaina Serang saha kiaina Tangerang saha kiaina tinggal 3 deui ge teu sampurna santri nu hiji lehoan bae nu hiji ayo kenyataan deui kula mah deuk dipake ka bendu ge los tapi aing mah pan karunya jasa ieu ka masyarakat deudeuh jasa ieu lamun geus ti lembur eta tadina nyana di naon didengekeun ajian anak kuari geus teu di ajian mah pae meureun ji baca kula ieu bawel jasa bawel lawan ieu karunya tak ka kiai hayu urang babarengan lah sapira proposal kiai pancen dibuka ku pemerintah cokot duitna jadikeun ka jalan ulah di pondok pesantren kajalankeun bae tah kajalankeun beuli split aduk-aduk geus ya mah sakalian bawel ieu lantaran ieu jadi kenyataan 100% masyaallah anu kula nyaho bae Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Bandung asal geus kakenaan ku koneng anggeus intaha wis tutug apa pondok pesantrene heran eta di mana-mana ge heran aing mah heran geus teu nyaritakeun haram jeung halal geus tah mah bisa-bisa dalil mah los tah mah nya Imam Ghazali nu ngameunangkeun ge los tapi kanyataanana di mana bae asal geus disumbang beres mantak ulah hayu urang babarengan hayu ieu ngaji ke mana sih aduh kajeun aing mah dipake ka bendu ge ku camat kula kajeun asal ieu urang agama hayu babarengan aing mah kajeun geus gregetan bupati ka aing kajeun heulana aing mah asal aing ulah digeregetan ku Allah kajeun ieu mah digeregetan ge cenah camat lo sombong jasa tah make oce aing disombongan ku camat mah bila perlu camat mah ditikrekeun ku artinya disombongan deui sodaqoh aing mah boga hujah jelema sombongan deui sodaqoh ngaranna ayo guys ieu mah mana hancur je masyaallah lain lalagaan nih mah komo ka dieuna beusi anu ngomong tah mah kemari zaman orde baru atuh komo kuari 2 kali orde baru leuwih jahat kuari maksudna ieu sanajan urang pondokna goreng pondokna jorek pondokna dek rubuh mun aya pondok dek rubuh keuna abak lah ulah dibangun ku duit pamarentah ulah nyaritakeun halal haram ulah nyatana bae insyaallah ilmu gede ku gedena loba ku lobana ah teu bisa disalurkeun mah deuk kumaha atuh iya ya
cek Gusti Allah walau anzalna lamun kaula nu agung nurunkeun malakan malaikat ti luhur langit sakumaha kahayang para ahli-ahli Mekah nganyatakeun bahwa anjeun teh Muhammad sebagai utusan kaula tapi tetep bae anjeunna palam yu'minu teu ariman laqudiyal amru niscaya beres urusan teh maksudna beres bihilakim rusak sang desta rusak summa la yunzurun moal aya waktu teu dibere waktu teu diengkekeun deui jang tobat jang menta hampura sebab sakumaha adat Gusti Allah ka umat-umat nu baraheula memeh ahli-ahli Mekah dirusak dina nalika diayakeun pamentana ketika diayakeun pamentana nyana teu iman deuleu umat Kangjeng Nabi Nuh deuleu umat Kangjeng Nabi Hud deuleu umat Kangjeng Nabi Lut deuleu umat Kangjeng Nabi nu lain-lainna ketika jana menta ka rasulna menta ka nabina dibere ku Gusti Allah sakumaha pamentana tetep teu iman dia teu diengkekeun deui ku Gusti Allah sikat habis siksa tidak menutup kemungkinan deui ka anjeunna kamaranehanana ahli Mekah ketika naon pamentanya nah hayang diturunkeun malaikat kemudian kaula nurunkeun tapi tetap jaga teu ariman jag keheul ieu ka anjeun eta pan berarti ngundang siksa ke ku aing disiksa cak Gusti Allah entak moal diturunkeun kita dedeuh jeung jaah ka Kangjeng Nabi sehingga pamenta mun diturunkeun jababari jasad tapi Allah henteu daek nurunkeun nu matak teu daek nurunkeun niscaya engke mun diturunkeun tetep teu ariman lamun geus diturunkeun teu iman siksa nu aya mentak walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walalabasna alaihim ma yalbisun wallahu alam bimuradihi Muhammad walau ja'alnahu mun kaula nurunkeun ka malaikat laja'alnahu niscaya meureun ku kaula dijadikeun malaikat teh bentukna jeung rupana seperti lalaki lantaran lamun langsung malaikat diturunkeun ka dunia pan moal kuateun manusia maneuleuh malaikat contona Kangjeng Nabi ge pernah menta ka Gusti Allah hayang neuleuh malaikat Jibril nu aslina eta teh begitu Kangjeng Nabi dibere ku Gusti Allah neuleuh malaikat Jibril nu aslina kakarak jangjangna doang ge sabeula gusya eleh Kangjeng Nabi langsung pingsan eta sagede Kangjeng Nabi atuh komo sagede bangsa musyrikin kuari lamun turun malaikat ka Cikupa beres kabeh Cikupa rata ujianna Cikupa moal kuat emang kumaha kitu neuleuh malaikat berarti kan lamun kaula nurunkeun malaikat jangan nyatakeun bahwa anjeun sebagai rasul jangan benerkeun bahwa anjeun sebagai rasul kaula niscaya kaula nurunkeun malaikat eta meureun bentuk lalaki sakumaha nu sok datang ka Kangjeng Nabi bentukna kos Kidahiyatul Kalbi hiji urang Arab nu pangkasep-kasepna Kidahiyatul Kalbi tah malaikat Jibril teh sok ngarupa Kidahiyatul Kalbi ketika madep ka Kangjeng Nabi lantaran lamun langsung bae nu aslina Kangjeng Nabi moal kuateun tah atuh ieu ge kula nurunkeun malaikat jangan benerkeun ka anjeun dideuleuh meureun ku ahli Mekah moal kuateun pararaeh atuh engke lamun kula dak nurunkeun supaya aman atuh meureun pan kula ge meureun cak Gusti Allah aing nu agung ngarobah bentuk malaikat jadi bentuk lalaki hiji nomor kedua engke walau anzalnahu wa ja'alnahu rajulan lamun kaula nurunkeun malaikat bentukna lalaki jalabun lain lalaki mamual kuateun ieu atuh lalabasna alaihim mayalbisun atuh saliru engke ieu teh malaikat apa lain mun diturunkeun malaikat moal kuateun niscaya diganti ku rupa lalaki mun kula nurunkeun malaikat ti luhur rupa lalaki atuh engke saliru deui bae cak eta ieu mah lain malaikat di jelema-jelema keneh deuk iraha benerna atuh pasti jelema teu iman mah kitu bae tah Muhammad tetep bae ulah dilingseuh ulah didenge
pamenta diturunkan kitab lain dek iman ieu, pamenta yang turun malaikat lain dek iman ieu, eta mangan sakadar ngaririweuh ka anjeun. Lamun nyana ngaririweuh ka anjeun, ulah sok milu riweuh anjeun Muhammad, tenang bae. Mentek dibere pang beberah ku Gusti Allah ye wala qadistuhya bi rusulin min qablika. Demi yakin nyata geus diguguyonkeun birusulin berbagai rasul-rasul min qablika memeh anjeun. Samemeh anjeun teh rasul tiap dakwah teh disengserikeun ku kaumna. Kangjeng Nabi Nuh disengserikan disengserikan ratusan tahun. Kangjeng Nabi Hud disengserikan ratusan tahun. Kangjeng Nabi Yusuf disengserikan sababaraha tahun. Kangjeng Nabi Sulaiman kitu keneh. Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa termasuk anjeun disengserikan, dihina, dicemooh, lain anjeun bae nu baraheul lagi kararitu bae. Tenang bae, lain hiji, lain anjeun bae nu mantak paha qabil ladzina sakhiru maka turun menggon ka jelema anu ngahinakeun, ka jelema-jelema anu kitu ngalelewe, ka jelema anu itu ngajejeleh ka anjeun, maka nubihi yastahziun, siksa anu pernah datang ka jelema anu ngahina, siksa nu pernah datang ka jelema anu ngawoleh ngajejeleh. Jelema baheula menta ka rasulna sanggeusna diturunkeun ku Gusti Allah sakumaha pamentana tetep teu iman, nyana tetep ngajejeleh, nyana tetep ngahina, ku aing diturunkeun siksa ka jelema nu ngahina, tidak menutup kemungkinan cek Gusti Allah pakadza yahiku biman istahza'a bika, aing ge bakal nurunkeun siksa ka jelema anu ngajejeleh ka anjeun Muhammad. Deukeun ke ternyata bukti ketika perang Badar dicacag Abu Jahal jeung berbagai perang dicacag jelema anu ngahina ka Kangjeng Nabi paehna inting-intingan. Tah kitulah jelema nu ngahina ka Rasul, kitulah jelema nu ngahina ka Nabi, kabelah dieuna jelema nu ngahina ka para wali Allah, kabelah dieuna jelema nu ngahina ka para solihin-solihin. Engke ge ku Allah dibuktikeun. Janya nama lain dek iman ke Allah ye, lain dek iman ke Kangjeng Nabi ye, lain dek nurut ke para wali ye, lain dek nurut ke para ulama solihin ye. Nya nama emang dek ngaririweuh doang, dek ngaribedan doang nya nama. Dek ngaribedan doang. Kiai kakaler nyana ka kidul, kiai kakatuhu nyana ka kenca, kiai kudu heueuh nyana ulah, atur terus bae sepanjang masa kitu bae ulah kaget. Satungtung aya keneh jelema leuwih ti hiji pasti kaberesan moal aya. Tetep penghinaan, pelecehan terus bae ngan urangna ulah kaget. Ke timbul ti ustad nu ngahina, timbul ti kiai nu ngahina, timbul ti jawara nu ngahina. Eta teh hakikatna mah deuk ditaikeun pangkat si kiai. Coba ja itu ge moal ngahina lamun lain gerak Allah mah. Dek dicilakakeun bae situ dan nu ngahina teh ngan urangna sing teteg bae. Mentek ge ka santri mah model cek ulama. Santri mah model, ka modelanna naon? Mimiti dihina. Ke masantren teh dihina, di ortodok. Hei, Ned, saya ke mana? Mondok aing mah. Zaman internet mondok. Pikir ku otak sia atuh. Lamun endek ge sakola, mun endek ge kuliah, mun endek ge ka luar negeri, ka ditu ulah mondok di balai rombeng kos kitu, ribet daing meuneuleuna. Segala make samping, kopeah beureum. Tas diselek ku sia. Eta teh ngaleungitkeun pemandangan keindahan Indonesia. Nah hina teh. Lamun nyana dihina kitu, haju eureun masantrena kandas tengahna. Tapi lamun deuk dibere pituduh ku Gusti Allah, atuh aing ngaribedan pemandangan mah sia ulah neuleuh aing, deuleuh tuh nu hararebat. Aing ulah di deuleuh atuh, anggap aing kadal ku sia. Geus tegar tah berarti tah. Si Juned tegar si Juned. Mondok bae tapi hatang ka pondokna mah pagon hak-hakan hak. Iraha deui sia ku aing, dibales sia ku aing. Teu balik nyana ka ieu mah. Ju berangkat teh. Ned
mondok keneh gitu. Datang ke zaman Irahas ya eureun mondok. Woi, teu mah zaman Ki Benen teu mah. Kuari mah zaman saha mah mondok keneh bae dihina. Tetep bae mondok 5 tahun, 10 tahun geus bisa kuari mah. Aya muludannya nanti tah jadi MC. Waduh. Mulai geus tah kadengekeun je sejuna teh tah jam saan ngomong nanya kabeneran kori nu kunyana disebut teu datang. Karena kori tidak datang maka saya akan menggantikan kori tersebut. MC ongkoh, kori ongkoh. Wah sakadaeknya nentu. Bismillah nage bisna di Jakarta, himna di Singapura. Halus para jasa beres cak masyarakat Jabisan ya eta si Junet. Tibalah kini saatnya mubalik yang kita tunggu-tunggu untuk menyampaikan mau'izah hasanah Kiai Syamsuddin. Ternyata eueuh teu datang. Kiai Syamsuddin tidak datang. Cak masyarakat siapa ened? Siapa ened? Waduh maknya MC kula kuari mubalik. Geus eueuh atuh. Ayo geus nyana kan jadi mubalik. Masya Allah luar biasa. Tah eta teh diborong kunyana zaman supermarket kuari batu. Kade kudu ngahina teh jeung si Junet eta sasadanya. Sakumaha kotok jalak budak. Kabari mah dihina barang tek bae kadenge mulai penghinaanna lain deui. Tad ka mana tad? Sial nya cek si Junet. Dek pondok sia tad geus tad dah bari di ustad-ustad tapi ngahina keneh tetep. Pondok deui geus 15 tahun herang pan kadeuleu mancit kopeahna. Pokona kepala KUA meleh megunya geus. Legegna geus aya sorban geus nancep di dieu. Masya Allah mulai geus parawan-parawan daftar. Kamari mah dihina, kuari mah nu ngalamar sakumaha ngabesan. Aduh, darah datang ka imah bapana. Junet aya nya indek gegeran dikawinkeun teu. Atuh kumaha jodoh bae cak bapana lah tokos lain di mah kula ge aya ti lokal luar-luar. Maksudna kudu atuh teu bisa leumpah. Sial cak si Junet teh aya laku kos itu aing. Aya deui nu belah ditu. Di Junet aya di umur sabaraha? Asal geus nanyakeun umur mah berarti mengarah geus. Aya do genep mah ka 27. Lain di imah ge atuh ja aya kunaon eta karena nyana mah mun ka mana ditungtun bae. Sial cak Junet teh ka aing ngahina keneh bae. Aya deui datang dah Junet aya di imah aya nyana pan di pasantren itu jadi kelurahna. Anak kula ge di pasantren awewe geus jadi lurahna. Kadengena makan ngeunaheun tah. Kadangnya ngeunaheun kan teliti heula. Maksud teliti ke kumaha? Kieu aya waktunya nama santren eta umur sabaraha? Kerja nama santren umur 15 tahun. Aju kuari jadi lurah. Eta ngalurahan pondok kuari umur sabaraha? Geus 15 tahun di pondok. Jumlah 30 kolot. Cek si Junet aing dikawin nganu kolot deui bae. Mulai tetep loba nu datang. Lain deui. Lantaran sinar ilmu mah teu pandang kasep, teu pandang teu kasep. Lain deui. Hideung ku hideungna herang. Herang kapoe. Ngan tetap si Junet ge lantaran boga ilmu teu babari milih calon pamajikanna teh nu bae nu bis ditanya net eceun kawin bae. Emang eueuh tanah lain eueuh. Maksudna
aing meneangan nu bisaeun dibawa sugih. Oh, so amat ye, atuh keur susah mah aing ge keur basi sugih ge. Itu diajak susah mah engke atuh barani saja aing ge susah. Ieu mah basi aing sugih supaya bisa. Teu kaharti aing ngomongan sia, atuh pan aing mah santri. Oh, atuh lain deui. Mulai ku hari kawin teng magahan ku hari amil magahan jurumia lain deh dek nyeun pondok lah tihang awi dek aya nu nyumbang lurah jangan kecuali besar atuh podoli teh pokok gitu aduh ulah ieu mah pondok mah moal disumbang-sumbang teu kudu ieu mah moal disumbang-sumbang ulah dek dimurnikeun ieu mah sadatangna dek dimurnikeun mulai beda kategeranana lain deui teu lobang geus mulai nu ngaromongkeun dah kiai kakarek jadi ustad bae geus sombong kunaon disumbang ku lurah nya mah embung dah moal maju tetep bae aing mah lain maju cek sia cak Allah mulai geus kategeranana lain deui haju jurig dewone wadadas ulah dipake teh kiai kos kitu ieu manya kiai kos kitu teh akur jeung urang kajeun aing mah ku Allah dipakena lain ku jelema cada teu kapake ku jelema aing mah asal kapake ku Allah bae engke timbul sinarna lain deui mulai aya nu paeh digerokeun ditah mandian emang nasib santri mah kitu ieu nasib santri mah mulai geus mandian mungkus mun kaning baheula tilok mungkus pan ngaji di kitab teh pohoan surahna dibungkus sakubahan deuk maistri cak masyarakat kan gitu amatnya ustad mangnya ditegor tad pan mungkus bae si kosi ulah loba ngomong padahal manyana ge mikir emang salah aing ya engke di jero kubur mukana kumaha anu dimaksud teh mukana kumaha eta nu mantek dibulak-balik ge abe babari mukana beungeutna tek nempel aya digorongkeun kitu salah bantu kan kurang tepat kalau ngomong kumaha aing we geus atuh pas nguburkeun ustad mana ustad ya kubur teh coba tah buka kunyana hese gunting mulai geus salah aing salah aing mungkus kieu mah ieu mah teri ja kos kieu mah biasa mimiti jadi ustad mah kos gitu ditegor ku masyarakat tadi itu emang kos gitu aya nu kitu aya nu lain kumaha maitna tuh kilok elek ke mun aya deui deuleu ke lain deui aing mah atuh di kitab lagi loba cara atuh moal eleh ja kiai mah kira jeung nu bodoh atuh mulai kapake ku ari mah rek deuk hajat coba atuh cenah ieu tahlilan terus rajaban muludan gede sorangan nya gedean henteu maksud gede tapi Allah nu ngagedekeun lantaran nyanana teger ka Allah aingna nangieun Allah dibere ilmuna ku Allah deuk ngembangkeun ilmuna Allah dititah ku Allah moal muntayang ka jelema jadi ta kiaina kamari mah kakarak ustad gua ringges bade ka mana yai ki pudoli ge kamari ustad gua ringges kiai geus ada geus kiai nya gua ringges asal ulah kena hama jaki wae tuh geus kiai geus babari nang saha eta janjanana ge teh hayangan di kiai-kiai jateu nitah we budak aing kiai ke henteu nang manusia berarti gerak Allah dikiaikeun kabari mah ustad kene ustad Fudoli kuari geus kiai Fudoli isuk memanukan artina nang Allah henteu hayang malah mah garieung nu ngadenge buya nu ngadenge mama teu hayang Allah isin ka Allah gede daripada MC kade dokteran desa teka
teka sebut ku si Dokter Andes Haji Fadil. Oh dokter Andesan sia pecat sia ku aing. Tak kabur dah jelema mah. Atur mah dokter Andes mah geus ulah dibabawa. Kiai na geus kudu dibabawa. Sangaran Haji Fadil. Kiai Haji Fadil. Teban Buya. Kiai Buya Mama. Loba amat. Emang kieu. Tah eta kos kitu. Gede sorangan nya nama ibadah bae maca Quran, maca sholawat, ngaji. Ku batur di ustadkeun. Ih sebodo atuh. Aing teh hayang ieu. Kamari ieu mah kakar datang mang santri keneh. Mang. Belah dieuna terus tad. Nyana terus we terus ngaji kiai kudnya mah terus we ngaji malah mah izin ka Gusti Allah mulai ya naon eta ya ku Allah diangkat geus moal aya anu bisa nahan lamun ku Allah geus diangkat hese. Nah kitulah sing teger sakumaha tegerna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu urang babarengan tanjerkeun agama Allah melalui taklim, luhurkeun agama Allah melalui pengajian. Di lembur-lembur besi aya ustad kiai bagahan ngaji hayu arajian ulah hajikeun arajian. Hayu esian besi aya pondok pesantren di unggal lembur anak urang datangkeun ka dinya keuna nyahoon maca Al-Qur'anul Karim kena bisain maca riyad takrib teu kudu jaka jauh-jauh heulanan babarengan ke mun anak dages boga pilihan jakula geus ngaji amil di dinya hayang pindah ka anu mangga pindahkeun jadi engke hirup suasana teh asal kiaina ulah narima sumbangan ulah jaritakeun haram jeung halal kenyataanna mun tas disumbang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh intaha. Teu kanyataanna seperti eta. Mantap loba anu gregetan ka kula kajeun aing mah digergetan. Kajeun asal sing tabah sing kuat agama nu dipikiranana. Tuh. Ialah lalakon di zaman Kangjeng Nabi ahli-ahli Mekah anu ngahinakeun ka Kangjeng Nabi anu ngelecehkeun ka Kangjeng Nabi ujung-ujung nama engke bakal kena siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih berlanjut kul siru fil ardi wallahu a'lam